Bararingung tuh oge jadi nate. Kieu hungkul jadi jelema teu gablek teh udah lah aing mah. Rek ngejo beas. Aya beas, deungeuna. Aing uyah-uyah wae ge beak teu boga itu kudu kumaha atuh nya. Nganjuk deui wae piraku atuh aing teh nganjukan wae. Udah teu nganjuk mah teu nyapek deh aing teh. Nganjuk kitu ka Bititi. Bititi sok adat-adatan aing dianjuk teh ku aing. Tidak. Mana eueuh atuh. Da Bititi-bititina doang da ikeun nganjukeun ka aing ampun teh ingan anu sejen mah bongkor eueuh. Asal rentang-rentang aing datang oge ti kajauhan warung teh tararutuk ngadadak. Buru-buru ka tararutuk geuleuh aing leumpang teh. Samarukna aing meureunan rek nganjuk. Nyaho mah heueuh aing teh rek nganjuk. Ya lo kumaha tuh teh. Udah kudu dipaksakeun, ieu mah kudu dipaksakeun, ieu mah ka Bititi, ieu mah rek meredih we kumaha carana ieu mah ka Bititi. Rek dibere, rek hanteu pokona nya atuh. Aing daang-daang purulukan uyah jeung aing purulukan daging 2 kilo masuganan. Di eueuh nyaeta uyahna. Ulah nganjuk heula ka Bititi aku bae lah. Mangke we lah. Utangnya tinggal hutang atuh lah Gusti Nu Agung ah. Aduh pan. Nanaon geus teu boga nanaon ieu kejo ge pan. Aya 2 minggu kamari mah ieu kejo. Diawet-awet we, diawet-awet kejo ah. Bititi heula. Naon ka dieu? Ini cana naon atuh Bi, meni uin ka karek gejo meni geus disengor, geus disentak meni. Uin teh samu atuh ka dieu teh samu meni kudu karek gejo di aku mangga calik kitu kuduna oge atuh Bi. Ka karek nanaon can nanaon meni geus disentakan wae. Sia mah ka disakan nganjuk, beda galatna ka aing. Urang nganjuk malolo. Nu itu ge can dibayar, kira mayar geura oge. Nih kudu diomong-omong wae. Nih ieu mah. Nih kayak gitu gablek duit mah dibayar atuh. Di bank nyaho wae dia rek nganjuk. Dibayar make naon? Geus 10 tahun can mayar. Make budak, bina aku make budak. Kabari ga ayu gitu mayar hutang make budak kulaheun. Loba denge budak mah di dieu ge. Dibare-bare make naon? Make buut. Teu, sia mah bare toge teu mayar. Di umur parawan, tapi kaina boga anak, boga incu. Encan atuh can incuan. Sia mah hutang ti parawan ge, tapi kaina can mayar-mayar. Hutang deui mayar hanteu ti parawan, tapi kaina boga anak, boga salaki. Geusan deui rek sabaraha puluh kali geusan atuh. Bayar hutang. Tong hayang daan. Geus atuh mah nih. Aing mah tong bari ngagoler wae atuh meni jiga nu hayang di ulah sok di beja-beja teuing atuh Bi, urang kawin wae teh. Nih harga diri urang di mana teh? Urang teh boga harga diri kieu oge. Nih ampun mikir gara jadi jelema mah. Ulah pos kitu erakeun ku batur. Batur gitu eraeun ku urang, manya urang kudu era ku batur. Nyai bat ngomong ngerakeun bari ngera-ngera. Tah budak eta mah kawin wae cenah. Berarti lalakina teh ka batur wae.
teu bisa ngejo meureunna di imahna lalakina kabin wae. Geus atuh mah, geus atuh mending di toilan we kita tadi. Cungar cengir we. Kita tadi juga nu edan leupas, nyaho teh juga nu edan leupas. Nyaho. Eta pura nganjuk, ngayar atuh gara ka dia buru aing ieu meunius pusing, aing meuli selieur kana hulu. Wawarkeun sakalian di toa masjid kitu mending nemen-nemen teh. Balanta kudu pinjaman urus bener modal da dianjukan mah sabaraha gara eta nganjuk ke 10 tahun. Buset. Ini nemen-nemen teh 10 tahun. Ini akaran manten meureunnan. Ya justru eta minta ngamasan teh akaran. Kira bayar satu-satu nyicil, biar tare lunas. Heeh, engke dicicil engke lamun salaki balik lah meuni. Ayeuna mah atuh uyah teu boga uyah. Eueuh, uyah nage. Aya jeung nganjuk eueuh nu jeung nu meuli meureunnan. Aya jang naon? Aya nu nganjuk eueuh jeung nu meuli. Oh, aya jang nu nganjuk Eueuh jeung nu meuli dari ka baru dianjuk. Nih kudu dibayar wae. Lah sok bayar ka dari pulangan sabaraha duitna boga teu. Teu kabawa duitna di imah, teu kabawa sing nyaan sing. Duit mah Da eueuh. Heeh. Kira-kira ge moal balik boga di nu ngora meureun. Ah meni kurang ku ngora kumaha coba ieu uing tinggal bisa kieu ngora. Zamana debrot. Yah, ini teu geunaheun teh sia. Nyebut naon dia? Debrot. Nuhun ah, ini geus ngahibur. Tibang uyah atuh ge hiji uyah, tibang ge uyah tibang sabaraha 2000 perak paling ge. 2000 ai unggal poe mah mah leuwih ti 2000. Tapi aku aing nek kahakanan we uyah unggal poe. Aya teh nu sabara-bara hiji eta keur itu. Uyah deui. Aya laukna, aya cengekna, nganjukan wae teh ka dieu. Mayar hanteu. Nah bangkrut atuh warung aing meureunnan. Ngebangkrut oke warung ibi ieu lain warung uing. Kagelo urang sia mah warung aing. Tadi itu warung batur sekalian pindah ke warung Allah, ya warung batur teh asal ningali aing rentang-rentang di jalan kene geus ngadak-ngadak tararutuh. Mentara bayar. Nyahoon meureunnan aing padahal mah aing tibang rek liwat hungkul. Meni bos teh can dibayar terus gaena liwat rek nganjuk deh nya pantas batur ge narutup wae. Kunaon atuh ibi teh tutup. Aing mah pan ngala duit saeutik jeung mayar hutang harian. Boga hutang oge nya sia. Bayar atuh boga hutang teh. Bari oge harian tah bisa we ka urang. Bayar hutang. Bayar hutang bisa ka urangmu. Manehna ge gablek hutang. Bayar atuh bi bayar. Pek tak kadinya. Bayar aing, ayeuna teh gara bayar ya kumpul duit teh salaki geus menangkeun nu ngora deui. Bayar tah hutang harian. Mere nganjuk we hantu. Oh. Pek bayar tah ka inah. Sorangan boga hutang, manehna ge boga hutang ka batur. Beli jiga nu teu gablek hutang wae nagih we. Keun we teh boga duit jadi bayar ku aing meuni. Ai ka aing cenah mayar. Manehanana sorangan gablek hutang. Dasar bititi tah nu kitu teh mah pagaweanana. Musingkeun emang lage. Aing mah anjuk teh teu hasil euy ah. Aduh kumaha ieu inget dahar ayeuna teh. Halo. Kejo aya kejo hungkul. Moal modar kitu daang kejo hungkul. Ya kumaha nya. Anjeun seuseut doang kok. Oh deungeunna sih meni. Tibang rek nganjuk uyah hungkul ge bititi mah meni ulah. Alah hayo diceramahan, hayo awong-awongan, hutang aing dipoleker-polekerkeun. Sakalian we atuh cek aing mah. Wawar di toa masjid sirom lah gablek hutang loba ka aing teh dibayar-bayar gitu. Ih, meni musingkeun pisan ini eta mah. Ah, ai sugan teh sing horeng soranganna ge geuningan loba hutangna teh. Ah. Pusing aing lapar, jaba aing geus pasea teh sok lapar pemirsa. Ah. Kejo ge aing ieu. Cubang kejo doang ho tuh. Ya kebaik lah daripada lapar sih ho. Saeutik heula oge. Lumayan lah. Tambah lapar. Aduh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cing lunas atuh hutang teh ya Allah.